aya karungkun belah itu lapur sugan paling kaler dina gawir tepangi dinubala teu aya buah gua aneh aing mah nah nggak boleh saat gitu bangkala datan nira tangan deman datan nira tangan deman ewu pakulingan rana ya eta gening budak nu dialungkeun teh sok buktikeun eta dah tenawa wah ieu saja ieu lanceuk da ieu teh lamun kitu carana anjeun dek karoga hala adik kaula dina harti paman Arjuna aya di dieu nya wah paman Arjuna aya di dieu Arjuna mana ieu Arjuna mana buktikeun bener paman Arjuna aya di dieu eueuh moal pati-pati anjeun nyarita kitu ka ieu satria ka ieu budak lamun teu aya paman Arjuna di dieu saha ngaran maneh Gatot Kaca Gatot Kaca iya moal serba kapisan yang kalak sampean lindang di kaula apakon wani marang aku orang wani dening apa kulanang-kulanang ye mundur ye dah mundur kasep sumaga kaula nulung iya euy naon Kang mun jangkung gede kitu bosongot naon kahakanana anu kitunya wow nyabar naon ge bekieun cucunguk bekieun nu kitu mah mo urang masalah jeung ada Dimas mundur Dimas lain kopi kaula nulung Kakang Gatot Subroto eta kopi omongeun wae jeung aya we sasa maju kurang ajar ya maju siap kurang ajar yo pas lain ngagokan masuk karelogi aduh mangas tajinga eta Kakang Gatot Kaca usik nepi ka kitu murid mang cece marukana teh usikna timbang ya ngawarah Gatot Kaca teh nepi ka butak mong tah sabaraha taun teh jurus kitu teh teh aya kitu teh eta ngacelang kaluhur bari jeung najong teh gerakan naon gerakan kalau ngampi teh eta teh sing cobayan kitu eta teh atuh apa bener ngan elehna gerakan kalau ngampi mah ku Depok aku Depok jaga ngeplos bakal ngeplos Depok luar biasa Depok teh kumaha Depok anu ka itu teh Bekasi geus bisa dibawa ngomong coba dilege tuh sama-sami Garuda wah sakilat we tetengeulan nepi ka kitu benang euy benang babuk si tarik erek bubak babuk teh leret heula uluh kagan mah teh airek neungeut teh sia beunta bunta ngareret punten agan punten
benang ya benang babi dari puas modal sia Aya we. puas Kumaha aman kumaha aman. lah tadi geura Naon? kade sagedeung hayang udud embung Aya teh masih kabeh. seueur sireum lain hayang udud geus eureun geseran ngaganggu karena napas alah ngaganggu karena dewek boga napas. permen sieun kana huntu sok sok keeuseun huntu ulah tong menang di Allah Cing naon deui Kang? dewek boga nomor jetu haram benar Naon deui Kang anu asuh? hirup gede bot hirup gede tembok tinggali hirup pae aduh nah teteungeuh teh agan sasanggang di kumaha teh epret we Tos isdet Kang? bae nuhun di kumaha kepret Kepret. mode kepret abdi keur ngorak kitu tah pasang ngepret naon mun dirampak sekar gitu basa ngepret bancet adoy monya ngeprek bancet tapi anu baru leungeun margi bancetna nuju dina batu atuh panginten mah ngepret batu pami kitu mah tah geuning uningan aduh panjang gitu-gitu wae dituluikeun sia teh Walah pimpinan aing dari itu. Ye, saha ngaran aing Bima. Iyo anak bima teh na. Lain kebijakan Bima mah jangkung gede kasep tapi manaha penek. Nah, cadok ieu mah. Sabab aing katinggang kalapa. Atuh panginten. Tingali itu pabalatak dulur-dulur aing ku si Gatot Kaca di Tenggelan. Memang geus murid dewek Gatot Kaca teh. dah benar Sok ngomongkeun, bejakeun. Bener sia di negara di Karaton maneh di dieu siluman. Naon? Aya Arjuna. ya ke seri Eueuh, Wah, menang comel. aya sia di dieu. Wes. Tidak akan Naonana Arjuna maneh? Aing tah lanceukna Prabu Yudhistira teh ieu tah. eta Monya Yudhistira nepi ka kuleuh gitu. tapi ka uruwin ieu. Aing teh sabenerna nama asli nama Prabu Siliwangi. wah suka nulis naon Anak saha Prabu Siliwangi? Anak Dayang Sumi. Coba itu ke jauh-jauh ke mana we karep si kurang aja. Dapalin dah kagak tuh sok maca sejarah Aya bener Arjuna di dieu. Eueuh. Aya sia. Nah sia teh meuni mung teh nyaritakeun aya da mah di kumaha. Atuh meureun aing dipecat. Karena kitu ge kan. Naon? panggil gua Dunungan aing dia ngawenti-wanti ka aing omat saha wae nu nanyakeun Arjuna cenah mun ada di dieu ceuk aing kudu nyarita eueuh. Oh kitunya. Halus tah. halus kakak Itu we jadi intel. oke Begitu ge kapanggih heuh. lihat kepanggil Di mana karatona? Moal panggih. di Saloke Moal panggih kumaha? Moal panggih. Rahasia di dieu aing anu nyekelna. Teu meunang dibejakeun yen abus ka karaton teh abus kana guha. aduh Oh kitunya. Heuh nuhun atuh aing. ya kunci nanti ke Kali sia. Naon? Ku aing di podaran sia. Hah? Maneh boga nyaho Arjuna aya di dieu? Teuing. Alah, di mana enak? Pokona moal dibejakeun di mana-manana. Pokona mah di dieu eueuh Arjuna.
Nah di dieu teh nyawa aya di dieu. Nah di mana tuh? Di jero guha. Nah, di dia mah. Jaga Lamun Pak. aing boga anak buah kieu dipencit bae. Jaga bodoh. Dahsyat. Wah, ya. Goblok teh ngabintih ka aing. Yo. Bisa ka jelema euy. Oh, pernah. Woi. Woi. Ayo goblok. Waduh, si setan aing beut aing kana cai muning. Hakan. Agan? Wah. Pulang. Wah. Asa geus ieu ka tempat ieu teh, Wah. Baheula teh ya, Zaman naon tah? dina zaman Silawati. Dastara wa Jayarata nikahna ka Dewi Dursilawati. Dewi Dursilawati teh aya raja Zaman Bang Sagara. Eta. Bang Segara teh baheula. Yo siluman cenah. Ulu. Gua hasil pintara siluman ieu teh, Wah. Siluman. Sumuhun. Yakin Paman Arjuna aya di dieu, Wah. Cikan atuh. Ayo sambil masuk. Saja. Kacarios ieu raja na parantos nampi layang jamu sekali musadati patina. Doh, ieu ge. Ayeuna mangsa bade dibabuhkeun ka Arjuna anu nuju aya dina obab. Leres.